أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ialah gambaran di akhirat. Cek Gusti Allah, Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah, yakni hujan. Ku Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur, kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing. Cak Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah. Didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat. Daerah anu tandus ge nampung cai hujan, kemudian jarara ditatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa. Cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah, kadzalika nukhrijul mauta, kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus, kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan. Nukhrijul mauta, kami nu agung ngaluarkeun, kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh, nu paehna di leuweung, nu paehna di laut, nu paehna di kota, nu paehna di kubur di kampung, nu paehna di mana bae, anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal, tabrakan kareta, hancur. Nu di kitu beuteung buaya, anu di beteng maung dan lain sebagainya. Nukhrijul mauta, ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah. Cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti, ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 poe 40 peuting. Allah teh nurunkeun hujan heula breg, ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana, horenganan maul hayat bentuk rakos cai mani. Tidinya pansakal ardu, bareulah kuburan geus eueuh laut tarita, zaman engke mah eueuh gunung rata. Sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos cai mani. Tidinya lah bakal bareula, sanggeusna bareula arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana. Tidinya langsung malaletek sakumaha kosto ge culcal anu tatadina acak-acakan nu sukuna di masyrik, anu suku sabelahna di magrib. Ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek ngahiji deui. Atuh tatadinya dibeulem cara Buddha cara Hindu geus ajur, didinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh, nu paeh biasa dikubur, anu paeh di beuteng buaya, nu paeh di beuteng maung, anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek. Ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus. Eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina, setelah diturunkeun kojarala di bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad, kemudian dihirup ke deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan ko jadi. Kadzalika nukhrijul mauta, kitulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcal hararudang kabeh wabeh ngagro. Kumaha ngagrona? Mambasana mimar kodina. Woi, sanu
ngahudangkeun urang ti kuburan sahanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat yasin dibaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae ku urang horenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimbar qadina soh anu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hadza ilah hararudang ieu hadza ilah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok Bill Clinton George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana am Gusti sumuhun abdi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi ilaha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho cak aing moal ja aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge bojah heueuh poho iyalah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus emang dekarti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul yaum rijal god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagahan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia lain kitu sia mah ke eta na bae nu inget ya bapak sia teh teu janggung jadi sia sacek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh boda 70 kilo padahal na saya etik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain kitu salah tah mah saya mah nu ingetan nu salah bae kan cikaracak ningang batu
laun-laun jadi legok. Nah eta peribahasa samudaya. Aya deui peribahasa Sunda. Peribahasa Sunda mah ambalaya loba jasa, pacikrak ngalawan merak. Waduh. Pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajen teuing di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kajen kumaha. Ulah. Lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan. Sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan. Eta pacikrak ngalawan merak. Masyaallah kemenuk merak teh aku kuncungan. Emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah. Cek urang Banten mah dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain. Merak mah tiba heula kayak kuncungan. Asli berarti kuncungna. Siapa pacikrak ulah dilawan. Waduh budak kadu ketemu kadu. Jeuh. Eta pan eta kadu ketemu kadu. Eta siga sarua. Beuh budak pariuk manggih ka kebas. Loba tah di Sunda mah. Budak ulah-ulahna naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mah ngegel. Eta peribahasa. Ulah kieu di mana sireum katincak ngegel? Beuh paeh. Sia mah teh nyaho peribahasa. Wal masallatu gayar. No, masyaallah. Na ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi ditamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayem haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula kawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tatadina sama sakali. Allah ngumpulkan seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna sempurna atau tidak sesuai apa henteu bahkan lain bae para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah para aulia Allah para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampeikeunana saat mana jeung kumaha rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai dibere ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teh dibere ilmu bodoh sia lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia dijuluki sia sebagai warasatul anbiya diomong ku jelema mama dibedakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya kubatur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampekeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia
ngeri orang mengingat kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke orang teh pakai naon musya abdi pakai ngebagahan ngaji berapa tahun oh aya catatanna di malaikat ngomong siap ayo asana mah abdi ai dakwah teh meureun ai 30 tahun mah aya ka mana bae keliling mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang ka Rangkas ka gunung ka ditu terus bae sia daek tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sia kituna nyaho niat sia kumaha niat niat mah abdi doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing kaisinan asana ya aing kaisinan ya aing kaisinan ya ajun mantak embung ge tadi ondang teh si isinan jeung kieu aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui pernah kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh iya sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi nek api-api teh nyawa bae tolol sia tah iya urang lamun di sidang kos kitu siang mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae an abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui jangjina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na didinya kene kejarekanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos gitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke tah mantap gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus ngefek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kudu nama beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan geus terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai mau kesempatan maca koran
mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Kiairun unggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab isi sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu Masya Allah nah iya mah para rasul kebenaran orang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha anibudu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah ta rabbi wa rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi mah geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae anu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaikam wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intag lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mentek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan teh ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok bunga ngeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerhinya lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun
masyarakat anjeun ge bener sarua wae. Alhamdulillah cakabehan teh. Alhamdulillah anjeun bener Isa, masyarakat anjeun ge bener, umat anjeun ge bener. Oh nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge. Mantap cek ge mantep tuh. Wow geus senyum-senyumnya na urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan. Di BSD geus saruri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun. Alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener. Oh surak nu di BSD, surak nu di Sumarekon, di Itali, Roma, wah surak ore tapi bener ge bener bohong na. Langsung tararungkol hak bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na. Aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nu balaleuneur mah lain anjeun bae umat-umat anjeun nu balaleuneur nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal diberena ieu adalah kamangpaatan-mangpaatna bakal dibere surga. Lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar. Oh handapeun gedong-gedong, handapeun tangkal kayu, aya cai sing korolok sing kolocor. Cai nangke di akhirat bate kudu make wafin. Ente kudu make paralon-paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang. Ah cenah hayangna gede-gede, ah cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon, teu kudu make nanaon. Datang sorangan dipanggil ke urang embung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar dihandapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu. Sugan angin henteu sejuk teh aya. Pokona sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar. Lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu mantak urang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh. Sok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga. Padahal mah ai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae. Hareudang teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae. Komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neueuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar dek nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acan neuleuh ka gigir aya sakupi belah dieu aya apan saletik-letik ge leuh masalah. Ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya. Masyaallah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis. Amis kopi teh surudut. Cek pemajikanna ngeunaan teh Kak, woi luar biasa cek. Teu kurang gula Kak, ento. Cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing. Jete di gulaan ku aing teh. Tapi suasana ngeunah bae. Tapi coba urang boga hutang. Begitu hujan gede leutik, boro gede leutik ngecelakan unggal kamar aya. Pamajikan bengek. Anak bararatu kabeh. Motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh.
kehujanan kayu mau bisa masak neule kapang beasan biasa weh isuk-isuk udang teu mandi cile sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan nah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya kak sedang eta gulana pahit kopi meureun ieu mah jak kopi kak kapal api ieu kak kapal perang teman kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ieu ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ieu kajen kumaha ieu eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban eueuh masalah Masya Allah ngeunahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu Akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah tak hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh sederhana teh ngaranna nikmat jasa Masya Allah komo ai ningkat ditimbangna pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik wari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ke akhirat hate urang waduh tahu geus lain deui naik deui 70% Masya Allah beuki indah neuleuh kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeuleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagus teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmati nu aya ge jasana moal bae geus sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah imut cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu kita kusaha ngomongna ge geus lain deui atuh geus eueureunana mending ibadah bae kieu yeuh ibadah itu teh dahar mah sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajageuna lah teu akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo sajageuna teh tinggalkeun tah geus tenang sorangan cenah ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha kuari ka Allah bae nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren itu mah geus mantep jasana masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak pamajikanna harta loba aju kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalahna ini yang aku tunggu asana neangan sabanten moal aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae salaki teh diparak milu gering aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkara we kala ulah nyandungnya kuku geus 5 bulan teh sare jeung pamajikan da kumaha coba
Aju kabehan ngaromong ulanya dong kayaknya beki gering atuh beki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta tadi tuduh-tuduhkeun kitu ge cak pamajikan teu kadenge tang ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nya engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naonnya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetap jada kajian teh kuat tengah denge direkam ya aya tak denge gentah teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cek salakina ireh keun ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun geus HP ka mana ku budak beureum ngaju dibanting teu beueuh ku nyana eta kumbung-bungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ya na poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa kuai atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrah neraka naon eta ngagebrah aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit eta leutik tah mantak nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrah luar biasa tamang geus pohara aja ngagembrah ngaranna neraka geus ngagebrah hurung luar biasa di deuleu di handap pualah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu galak aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud kadieu gegeraan wahai ahli duha kadieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu kadieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh kadieu ya kan geus indah jasa lulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah lulu ka kenca seudeu ngagebrah berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya deuleu ka belah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki
khalidina fiha abada. Seneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah. Allah nunyian langit bumi nunitah ngaibadahan, nunitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan, teu mamrih panas, teu mamrih sugih, teu mamrih keur susah, teu mamrih keur sehat, teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing mah ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibales ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur mah nyasa kedeung jasa paeh keneh. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur los tangkepan aing mah ulah pan aing mah raja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja bang teh mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ka RT mah tetep bae rajanya na. Yayana naon ngalapor ke RT. Raja terkecil RT. Masyarakat ge ngan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing. Wilayah teh asa nu aing siap. Dek dahar kumaha aing, dek mabok kumaha aing, dek awe kumaha aing. Segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teh pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris asa sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tamah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae ge dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel timiti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede nunggu deh jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat Masya Allah ku ibadah hanya 10, 20, 50 tahun tanpa mamrih urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningai aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya jaga Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salegi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunan ku aing ya aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tah dibentukeun buntutan. Terus kira-kira embe mun aya buntutan amun aya buntutan bagus teh jore teu jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia naonan buntut mah ngahuluan ngarobrol dan nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus
lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua teu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu alam geus kitu bae tah geus pokona azana mah rombongan huluan kabeh nyala ngarobrol ke di akhirat Aizal aing buntutan aing huluan nusia nu aing sukuan bubu geus ngarobrol gitu aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu kaditu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung teu na isin urang jasa salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teu husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah ieu mah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin di surga orang menikmati lain setahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang nyampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampekeun kiai nyampekeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teu daek mere ceuk nanya ka nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu ngadenge api lain bae tak engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ka masjid ka pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Nila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoan ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoan jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang leuleuh neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus teu neraka nyana deuk geus dika nerakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika meuleuh siksaan, la yanfa'u eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan nyana didinya kakarak iman mangpaat napan urang makuari ka sorga caneuleuh boroneuleuh ngambeugeun teu ka neraka caneuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi
dilanjutkan ku para sahabat di jalur dilanjutkan ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah dek percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dada melanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang dek disalamatkeun dek dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa ku ari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mah ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohar jasa tah nu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkan kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilo kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teuing geus diampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangaranna ka aing tah iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak urang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajian batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tah ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran engge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nunyin proposal etalah pang a'zamun nas bulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadakan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho haya jelema panghina-hinana jelema eta je cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sia mah nyaho bakuloa loba jasa tah boboko bakuloa godag boboko leutik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godag wow atau mengusah saja tuh godag guys, mantek sia segede godag ngomong, kalau tak heula eta. Masyaallah, lo bahasa Inggris kan lalu luar kuari. Lillahi mulkus samawati wal ard
cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna taya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusina langit bumi eta nyieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam, nyembah ka patung, nyembah ka batu, nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat kayak salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah itsabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadhib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah ialah kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge beurananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katut eusina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allah na maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah iman urang dibere ajeg iman urang dibere naik iman urang dibere mantep dari dunia ila daril akhirah sehingga orang bisa nuturkeun kangjeng Nabi urang bisa nuturkeun para wali Allah bisa nuturkeun ulama nu balener sehingga orang digiringkeun ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera nabi wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah.